Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila mu'allifi hadzal kitab al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa Shiratal ladzina an'amta kantu naon aja kaifa tatlubul iwado aja Bismillahirrahmanirrahim. Hikmah ka-243. Kaifa tatlubu kumaha nyuprihna anjeun al-iwado kana gaganti ganjaran maksud ayil jazaa tegesna kana pembalasan ala amalin kana amal huwa ari Allah eta mutasaddiqun anu nyedegahkeun bihi kana itu amal alaika ka anjeun ae anna hada tegasna sanya-nyana ieu perkara eta gueru laikin anu teu layak min kati anjeun li annal insana karena sanya-nyana manusia eta layak lubu tara nyupri itu si insan al jazaa kana pembalasan minal goeri tibatur illa iza fa'ala kecuali dina nalika nami gawe itu si insan ma'ahu sartana itu goer fa'lan kana pagawean ya'udu anu balik naon naf'uhu manfaatna itu fa'lan ala dalikal goeri kabatur wazalika ta'ari itu nugus ditutur eta mafkudun anu eueuh huna dina ieu bab li anna naf'atil kal a'mali karena sanya-nyana manfaatna itu pirang-pirang pagawean eta aidun anu balik alaika ka anjeun la ala robbi henteu balik ka pangeran subhanahu maha bersih rob di annahu karena sanyana itu rob eta goniyun teu butuh an kati anjeun wa an a'malika jeung teu butuh tina pirang-pirang pagawean anjeun wa kama annal jazaa jeung saperti sanya-nyana pembalasan eta yakunu kabuktian itu jaza alal amali eta tetep kana amal yakunu kabuktian itu amal aidon deui ala sidqi netepan kana ikhlas sidik ubudiyah ikhlas karena sidik ayil ikhlasi tegasna ikhlas fihi dina itu amal
wa huwa ta'ari itu tatlubuna iwad ala amalin eta guerula ikin anu henteu layak aedon deui walida qala sakitu hikmah anu ka 240 bubuka dina tahun sabada Ramadan anu kamari insyaallah nu makjur puasana dina Ramadan ngaos hikamna beda jeung memeh Ramadan sabab parantos meliwati pendidikan anu cepat. Jadi Ramadan teh bulan pendidikan cepat. Hitung-hitung diklat. Jadi urang teh tos ngaliwatan diklat. Lamun pemain sepak bola orang Indonesia disakolakeun ke Brazil, kira-kirana tas disakolakeun di Brazil beuki alus beuki goreng main bola. Halus ya. Mata kaos nage beda niatna jeung memeh kamari Ramadan. Naon sabda meliwati diklat. Di mana jalma ngaliwatan Ramadan, nah, berarti jalma sudah melewati pendidikan cepat. Nah, di mana ngeliwatan pendidikan cepat? Wah, tentu naik derajat rohanina. Sabab nu ditamakeun dina Ramadan mah urusan rohani. Minimal ngaliwatan pendidikan cepat dina bulan Ramadan jalmi papangi jeung tanggal hiji bulan Syawal mampu ngajawab 3 pertanyaan. Kebayangkeun teu pertanyaanna? Mampu ngajawab 3 pertanyaan. Hiji, urang teh saha? Nah, kita ini siapa? 2, kita ini dari mana? Dan ketiga, mau kemana? Bisa ngejawab segitu ya, rada luhur ngeuseun nih. Urang teh saha, ti mana tadina, reka mana? Sisol. Berarti ngerti hidup di dunia teh ini perjalanan. Qobdoh sami, qobdoh Allah ya 4. Qobdoh awal, qobdoh sami, qobdoh salis, qobdoh robe. Qobdoh kelima. Jadi tamat riwayat jelema ku Allah di dieu teh dina 4 qobdoh perjalanan. Qobdoh awal Lauhil Mahfuz. Kita qobdoh awal. Batas zaman Lauhil Mahfuz. Sampai gitu Lauhil Mahfuz daya zaman. Lauhil Mahfuz. Kita qobdoh awal. Lauhil Mahfuz di mana? Catatan hukuman Allah secara jumlah keseluruhan kasakabe makhluk. Dicatat di Lauhil Mahfuz. Qobdoh awal. Ayeuna urang di alam dunia. Ieu qobdoh sami disebut. Qobdoh kadua. Sanggeus dicatat oleh Mahfuz, dibuktikan di mulki di dia disebutna tanjis hadis. Padahal ilmu Mahfuz ge alam hadis kan. Ieu mah tanjis hadis. Ya teh urang teh keur ngabuktikeun nu ku Allah dicatat di Lauhul Mahfuz. Catatan Allah aya 2, hiji di qada mubrom, kadua qada muallaq, nya teh Lauhul Mahfuz. Catatan Allah di Lauhul Mahfuz geus dita'allukeun jeung syarat jeung sabab. Tapi catatan Allah di Tanjis Qadim di qada mubrom
teu ta'alluq jeung syarat teu ta'alluq jeung sabab. Sabab syarat jeung sabab makhluk, sedangkan ari kodo mubrom kodim. Allah makhluk di alam kodim. Kata turun teh rohani. Kita walas ngerti rahedanya. Nah, ayeuna pemdosani. Tanjis hadis. Di alam dunia jalma masuk ke alam barzah. Alam barzah teh alam permulaan alam malakut. Alam barzah. Sampai ke alam barzah qabdah salis di situ. Misteri tamat riwayat urang teh. Matak sok aya bahasa kanu maot geus miheulaan, heuh miheulaan qabdah. Itu geus di qabdah salis urang, qabdah sani keneh. Tak miheulaan nyebutna. Tah qabdah salis mah mulai mempertanggungjawabkeun amal. Di qabdah salis di alam kubur masuk ke alam akhirat. Matak alam barzah mah alam kubur mah alam antara dunia jeung alam akhirat. Antara alam dunia jeung alam akhirat alam kubur. Masuk ke alam akhirat. Nah, di mana bisa masuk ke alam akhirat? Qabdah robeh. Ahli surga di surga nikmatan, ahli neraka disiksa di neraka, daya tuntungna abadil abad. Tamat riwayat makhluk Allah mereka ini. Entak menhanya kalah sebalik deui. Namun orang di qabdah sani geus apal kana qabdah robeh, insyaallah magagabah hirupna. Sabab geus qabdah robeh, hese dibalikan deui dia. Tamat riwayat kana begadinya. Kabeh oge nu berjalan di mimiti lohil mahfud nepi ka qabdah robeh tetep nuturkeun catatan Allah di qadar mubrom. Cing emun. Nah, catatan Allah di qadar mubrom. Mata kurang saha ieu teh manusia. Ari manusia teh saha? Nu manggul taklif ti Allah. Jadi urang teh aya gunana ku Allah digelarkeun di dunia teh. Kenapa? Manggul taklif. Mata di dunia ulah dengan kesenangan, ari jalma papanggul berat teh. Nu ngeunah mah nu dipanggul. Lamun dipanggul jeung nu manggul berat banget. Manggul taklif. Di mana manggul taklif berat, nu mata ulah dengan senang di dunia. Malah ini senang di dunia mah. Man sasangkaan ngumpul. Cek tukang dagang asal geuna jadi tukang tani. Jangan sampai nyabuyang ngan teu puyang. Cek tukang dagang, waduh. Cek tukang tani asal geuna tukang dagang. Beringin nya ge puyang. Teu puyang. Jadi sangka ngumpul kang parama kabeh ge eueuh senang di dunia. Namun sebabna dunia daerah mas Allah. Berkat pirang-pirang dawuhan Allah dina Al-Qur'an innamal usri yusra. Dalil lupang gampang nama dilalah budak pun lahir aya nu seuri ka dunia. Begitu gurudang ayo gitu. Itu aya curi tuh. Budak jenderal ge curi. Bener. Budak nu pinter curi. Budak nu fakir curi, kabeh curi. Mata kalau neangan senang di dunia sama. Neangan nu teu dijieun ku Allah. Allah teu nyieun senang di dunia. Teu nyieun senang. Wah, senang jadi kiai, ripuh jadi kiai. Senang cenah jadi jalma tukang tani, ripuh kabeh ge. Mata ad-dunya darul imtihan. Dunia daerah ujian, cobaan, dicoba
Nah yang dicoba aku benar, aya nu pakir. Aya yang dicoba aku pinter, aya nu bodoh. Apa yang dicoba? Nu kudu ujian mah nu senang teh. Mata kulandangan senang di dunia. Wah aing aya ribu-ribu teuing euy. Kawin ka urang kidul. Ka urang kali ribu sarua. Di dunia salah nangan senang di dunia. Yang tempatna Allah tempat senang. Atak jalma loba sangka mah meureun lamun jadi jalma pinter mah moal susah hirup. Ternyata anu pinter oge berhadapan dengan masalah. Si sukses di dunia itu bukan masalah. Nu fakir boga masalah, nu beungat boga masalah, nu bodoh. Orang kampung punya masalah, ternyata orang tak juga berhadapan dengan jalma bodoh, loba masalah gara-gara bodoh, lain ini gara-gara bodoh, gara-gara di dunia. Kita kalau menemukan papangi jeung masalah mah daftar ke akhirat. Karina mempertanggungjawabkan apa? Kira-kira nak beki senang atau beki ribu? Ribu. Mata anu bunuh diri teh salah kaprah. Aing jadi ribu teh bunuh diri, marukan beki senang, beki ribu. Salah. Gusti kieu teh maot we. Marukan beki senang semua. Lalu siapa ya teh? Numatak Imam Ghazali mah langsung sasauran. Mimiti ilmu yakin akhirat kita tiru. Tungtung ilmu ma'rifat musyahadah ka Allah. Namun ditanya, "Jang ujung-ujungna ngaji ke mana?" Wusul ka Allah. "Jang ke mana?" Numatak pesantren naon ujung-ujungna? Jadi ajengan salah. Salah tujuan. Dieu teuing tujuanna. Ujung-ujungnya Allah. Tak gitu. Nu mata hiji ulah neangan senang di dunia sakabeh ripu. Aing mah senang jadi awewe mangan ukur di imahan, di pakaian, di bere dahar. Ripu awewe ge sarua. Sareng teripu. Tak kasih ulah kili ka batur neangan anu senang engka mah. Keun bae nu penting mah ripu ge manfaat dunia eta aduh aing ribu jadi jalma fakir tapi manfaat ribuna ribu balas uli ribu balas dengan ilmu ribu balas diajari ibadah manfaat tak? Manfaat mata cik syekh paki nu manfaat ribu dengan dua hiji balas dengan ilmu kedua balas diajar ngamalkeun segitu eta nu manfaat. Kalian eta nyampaikan diri mubadir capek. Ribu balas dengan ilmu, ribu balas diajar ngamalkeun lebih kok kering, pulang udah kering. Balas pulang anting tupak motor ngaji, ribu. Manfaat. Tak kayak nama guys setelah mikiran senang, kerbaik ribu ke, lo penting man, tak itu mikirnya itu mah manfaat be, jadi lelaki manfaat be, tanyakan ke Allah be, uing nggak ya anak manfaat be, tak itu tanyakan, awalnya nanyakan ribu, paling terjadi awal cerita, so, lamun naik enak, buka budak, sana pang ribu nak, awalnya be. Ngasuh ribu, barukan pengasuh, barukan seribu. Lelaki dah ngasuh sejong-jongan, aing mengira mati. Pusing. Ribu, isi itu. Tapi, man. Entah kayak lemah, ulah nalangsa, ulah nganggap gagal diri pada ribu. Dan di dunia mah kabeh jadi kiai ribu, jadi bodoh ribu, jadi pinter jadi pejabat ribu, jadi rakyat ribu. Kemana tuh? Nu penting maman itulah guys aya ribu aing jadi tukang es gitu ribu jadi pegawai restoran ribu lu boga restoran ribu
Ulu teripu. Apa sakabeh manusia nu hidup di alam dunia berhadapan dengan masalah maka ribu. Ari papanggih masalah mah. Jalma beungan boga masalah. Rek jadi jalma fakir boga masalah. Jadi jalma pinter boga masalah. Jadi kiai boga masalah. Jadi pejabat boga masalah. Jadi naon atuh ribu. Kulantaran manusia berhadapan semuanya dengan masalah, maka Allah melahirkan Rasul. Nah maksudnya tujuannya pikeun ngabimbing jalma supaya ulah cilaka gara-gara ripuh yang hareupan mas. Allah melahirkan Muhammad bin Abdullah, diangkat Nabi, diangkat Rasul untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi manusia. Numata yang menyelesaikan masalah awadai urang jalana kudu mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi selesai. Nah, masalah. Boga diri bodoh. Waduh, bodoh, batur pinter, ayo bodoh. Batur nalar sampai bisa 50 wet alfiah. Aduh, aing maka kara 10 ke 1000. Dipaksakan ke 11 kalah leungit ke 10. Balas bodoh. Masalah. Supaya selesai ya masalah kumaha? Ikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi. Baca hadis-hadis Rasul tentang bodoh. Nu mana nu manfaat nu bodoh? Ripu mereka ripu. Aya anu ripu manfaat dina bodoh, aya nu ripu dengan ilmu beri ikhlas niatna. Eta ripuh nu bodoh man. Ieu mah jalma bodoh boga ilmu ripu hirupna. Balas dengan ilmu beri ikhlas lain balas naon? Balas budak-budak kahayang teu kaudak. Mikir salah wae. Batur membungar usaha aing keur bungar. Sokna ngitung kalau masalah. 200 ditambah dikurangi 100 kalau 300. Bodoh otakna. Jadi ripuh. Manfaat. Nah, jadi urang teh lamun hayang nyelesaikan masalah kudu mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi. Ieu nu aya dina hikam teh ilmu ti Rasul nu geus dicicikeun ka para mujtahid mutlak dicicikeun deui ka muridna nepi ka nu ngiti kita hikam teh lain mujtahid mutlak lain anu mudawan dina ilmu fikih sanes tapi lamun dina ilmu hakikat mah mujtahid mutlak kieu. Ibnu Arabi, Imam Sanusi mujtahid mutlak. Ibnu Athaillah mujtahid mutlak asa tuturkeun pendapat dina ilmu hakikat. Tak urang teh ngaji hikam bari jeung ripu-ripu teh balasan naon? Hayang selesai mas. Kalau mun selesai masalah sok puyeng kana otak. Di mana geus puyeng kana otak? Dunia sayuna-yuna. Nincak teu pugu, malengka teu pugu. Bener, teu pugu tujuan. Anu apa? Urang ge saha? Manusia nu ngangul taklid ti Allah. Di mana? Ti Allah. Reka mana? Reka Allah. Atau bulan puasa teh bisa mikir tadinya lewat puasa. Ya mau mikirna anger we keneh pos kamari. Jadi mau maju-maju. Ieu mah pangaosan ieu mah itu hitung halal bihalal. Halal bihalal teh lain produk Timur Tengah lain. Kurang Timur Tengah teu ngerti halal bihalal. Nah, halal bihalal oh di dieu. Aya dina kitab di Mekah judulna halal bihalal. Oh. Lain produk Amerika lain. Ya halal bihalal mah produk Indonesia. Produk ulama Indonesia, saking pinterna ulama Indonesia, timbul produk-produk hukum anu canggih, halal bihalal. Bapak zaman itu terti beritanya artinya, betul halal bihalal, elo aing halal bihalal pun,
Ya, riungan halal. Duka kemana tujuannya? Secara belajar. Naon-naon ge. Ibaratnya ge can di can apal tiartin. Halalun bihalalin. Halal papangi jeung nu halal. Ari bakal ilsokan manana? Ari halal teh alus. Nu alus pangi jeung nu jalma boga desa, minta dihampura, alus. Jalma nu didolim, ngahampura, alus. Mata halalun bi halal. Halal bi halal. Itu. Iya halal bi halal, teh wadah. Nu di wadahanna naon? Dumatak dijadikan produk ulama halal bi halal teh kan. Sabab dina halal bihalal paling seetik aya 4 perkara. Hiji aya istihlal. Menta halal. Nya sok dihalalkeun ari sabaraha. Bisi aya nu kadahar kusimkul. Nu dihaja nu teu dihaja menta di halal istihlal. Sabnaon lamun nek dituang barang riba, geus jadi darang jadi dia. Lain jadi malaikat, jadi setan. Ini dia. Mata kayangna kana goreng. Lamun urang rek alus hese seteuing. Nu panggilna ditaliti kadaharanna. Sabab jalma anu idza dakhulal haram kharajal maksiat. Mun di dahar barang haram, bisa ditanaga karena doraka semonga. Mau ayah itu hayang sholat, balas nada haram. Sholat itu. Energi spiritual teh rusak kudu haram. Hati usul, ngadar haram, pahijab, rumit, usulnya. Jadi kudu hati-hati ulah sampai ka energi spiritual urang dirusak ku pagawean urang sorangan. Kunaon? Ku maksiat jeung ngadahar barang haram. Amal soleh anu dipigawena kalawan hati ikhlas melahirkan energi spiritual. Energi spiritual teh naon? Usul. Nuril ilmi, nuril haqi, energi spiritual. Tapi eta energi nu geus aya bisa rusak kunaon ku maksiat jeung kadaharan anu haram. Kalah lobang kali loba. Obat tidahar larangan dokter di laprak. Lupa. Hiji istighlal, kedua istibro. Minta dilubarkeun dong dosa. Istibro bahasa Maksudna ad-danbu hirmanur rizki. Adi dosa teh hahalang rizki. Rizki dohir, rizki batin kahalangan ku dosa. Ngaji teu daek paham bisa jadi sabab aya dosa teu istighfaran. Rek untung tetulus bisa jadi kalangan ku dosa anu teu istighfar. Sakaya da tetulus untung. Nawatak mantan dibubarkan dosa. Ad-danbu hirmanur rizki. Ari dosa teh hahalang rizki kan. Rizki dohir bisa kalangan ku dosa, bisa. Rizki batin bisa kalangan ku dosa. Hate terekeun usul, terekeun musaada ka Allah. Terekeun hidup hisab, karena naon? Loba dosa anu dipigawe, nu teu ka istighfaran. Mata kuduna tiap berbuat dosa buru-buru istighfar, buru-buru tobat. Mata di Al-Qur'an dijelaskan qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasal. Qad aflaha man tazakka. Tazakka teh bersih. Likulli syai'in zakatun wa zakatul jasadi as-saumu was-saumu nisfu sabri. As-saumu nurun
fil qalbi washatun fil jasad. Jasad jadi sehat, hati jadi mangpraicaan. Hari ngaji nu caan hati beda jeung poe ini. Kemarin mau ngaji ngadaguan halus, aya mah teh hayang halus. Sabna geus liwat Ramadan atuh kemarin. Ya mau angar kene kos kamari hayang teh halus na teh. Teh kebagian naon eta mah disakolakeun main bola ke Brazil, di ditu teh. Hari balik ke angar kana uji goreng. Ramadan liwat dipigawe puasa mah ngan teu meunang naon. Puro-puro lalatul qadar, bos batur. Betul menang lalatul qadar. Bari itu apa lalatul qadar lagi? Sanajan urang lain ahli ge menang lalatul qadar, apal-apal atuh bejan nu batur. Ini mah teu apa. Kurwiridan puting tanggal salikur aya buah romanis murah kana lahunan di sana lalatul qadar. Lalatul qadar mah bangsa manawiyah. Apa? Jeung lalatul qadar teh sok dilogakan peutingan takdir, peutingan qadar. Ulah ngaran lalatul qadar. Waktu istimewa ngaranna lalatul qadar. Nyatana lalatul qadar beda-beda. Kumaha makom? Malakur. Lailatul qadar abidin, Lailatul qadar salikin, Lailatul qadar wasilin. Beda. Bagi tilu beda Lailatul qadar. Lailatul qadar abidin mana? Ama-ama. Ikhlas sering teh penting mah loba mana. Tak sok aya kieu nu ngajakal, Lailatul qadar. Kamar masjid deuna, masjid mau bantah. Soal masjid sare di masjid. Betul-betul kieu sare. Ayo. Soal ke masjid le. Betul mah ke masjid ibadah. Bener eta lalatul qadar bener terabidin. Eta lalatul qadar abidin. Nah, sebenarnya di tanggal 1 mah sare. Di tanggal 21 hudang. Ke tanggal 22 sare deui. Ke tanggal 30. Pan eta lalatul qadar dibandingkan jeung anu sabulan hebat na eta nu 21 bener. Oh, istimewa keur abidin. Bismillah. Ari salikin mah eta tuh. Eta mah dohirna wungkul. Ulah paya ketinggali budak katalar Quran. Loba nu maca bismillah ge teh nyawa Allah. Bismillah dibaca enggak? Dibaca. Allah nyawa enggak? Enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Bari teh nyawa Allah. Geus katalar Quran, dengan kudu apal artina tuluykeun. Ulah salat talarna hungkul, asup katalar Quran, asup ka surga. Tuluykeun. Nu katalar Quran mana? Lain paya katalar atuh. Nu takwa ka Allah diasupkeun ka surga, takwa nu mana terus deui. Gusti, takwa nu mana nu ku Gusti di ka surgakeun teh. Tah kitu. Apa ya salat. Anu salat ya. Ka surga teh nepi. Naon sabna? Salat teh ikhlas, teu ka Allah. Aya nu baca bismillah teh nyawa Allah ada. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi lempang aing kena nu bisa. Pan bismillah dibaca. Lamun apal mah kana bismillah nyaho lempang aing dilempangkeun ku Allah hirup dihirup. Kapan bae lapat bismillah bikana makana wa biyakulu mayakulu. Cek Allah nu aya ku aing diayakeunana jalma, nu awa ku aing diawakeunana. Kulantaran teh nyaho kana bilang lapat bismillah. Pantang wah. Oh, maca original. Kalau nanti nyaho kapapatahan teh ku bismillah urang teh. Boro-boro ku bismillah batur, ku bismillah urang itu kapapatahan teh. Eta bismillah abidin begitu mah. Lamun kendaraan mah bismillah beca eta. Ada yang bismillah mercy. Mercy mah cepat mangga. Avanza rada tadi besar. Oh, badu bismillah kana ka Allah lah, paling payah salat di payah bismillah. Nusul ka Allah kan. Eta abidin. Abidin mah migawe ibadah teu paham kana maknana. Ngan sakadar ngalap berkah hungkul dina eta pagawean. Sakitu. Teu bisa deui salian dia eta. Teu bisa. Eta bismillah abidin. Mata abidin mah Lailatul Qadarna syukur amal.
Maka lesan liman bisa jadi walakinal liman ta'atuhu tajid. Taat tamahan mereka ina biasanya istighfarna di daerah anu mutlak 330 ayo 3.300 itu koda. Tapi kan liman ta'atuhu tajid itu ayat ta'atul jasad ayat ta'atul ruh. Kan manusia disusun tidak dua unsur, hiji jasmani dua rohani. Ta'at rohani kumaha, ta'at jasmani kumaha. Taat jasmani wungkul meningkat nak rohani dan etat Lailatul Qadar abidin. Aya nu lain abidin aja. Nah Lailatul Qadar na baju teh. Aya bisa gitu cuma. Taat kenamahan dengan baju ganti. Mobil ganti. Akhir-akhirnya mau pemajikan diganti lah. Istiwa. Kebaran jenis Lailatul Qadar eta saha. Aya Lailatul Qadar salikin. Nah, ieu Lailatul Qadar salikin udah diperhitungkan. Mana Lailatul Qadar salikin? Lain loba amal luhir Lailatul Qadar salikin. Ibadah teh jamu kamu, jamu naga. Jadi Lailatul Qadar anu sabenerna mah naon rizki ti Allah nu dipasikeun kana rohanina manusia naon jamu ka Allah mata ta'rifna lailatun yuhtasyu fiha salih bitajali khos wa huwa waqtu tidak usuli salih ila ainil jam'i. Eta definisi Lailatul Qadar. Hiji waktu lailatun penting yuhtasyu ditangtukeun itu laila fiha dina itu laila itu yuhtasyu fiha salih. Sa'asaliku anu suluk ditaksis ku Allah nepi ka na waktu nu istimewa. Geuning bahasana lailah teku waktu sabab seseueurna kajadianna peuting. Sok urang wiridan beurang jeung peuting beda lain. Beurang berbaring sang kieu omotas macul subhanallah subhanallah. Beda jeung jam 3 batur keur sare urang maca subhanallah beda. Maka sisirna penting padahal nyata nama itu padahal lain penting iraha we asal hate jampu Lailatul Qadar. Naon atuh waktu nu ditangtukeun ka salikin teh wa huwa waktu tidak usuli salik ila inu jami. Nyaeta waktu mimiti salikin nepi ka makom jam. Oh, tadi nanti akwal ditukangkeun hate ka makhluk lempang mapai pos-pos nafsu nepi ka ufukil mubin nepi ka ufukil a'la Lailatul Qadar. Jadi Lailatul Qadar salikin mah usul ka Allah. Tadi Arafah teh usul kieu. Lamun wukufna wukuf salikin. Tapi lamun wukuf abidin oh anaus. Matak beda-beda nu wukuf teh nya. Ayo pikiran beli oleh-oleh, ayo pikiran rek balik gitu, ayo pikiran balik. Batur mah keur wukuf teh tajam di kamu. Nanti aya tilu wukuf teh, ari Arafah teh tina araf tuka, kuring nyaho ka anjeun, asal begitu. Kan beda-beda, araf tuka ya akhi, kuring nyaho ka anjeun dulur. Urang mana ya, urang Iran. Wukuf jeung urang papanggih di Arafah. Perwakilan anu dipanggil ku Allah di masing-masing negara teh kumpul di dinya Araf tu ka akhi. Nyaho kana desa anjeun teh. Teu. Abidin itu Araf tu ka akhi. Ari makom salikin mah beda. Araf tu dandi. Kuring nyaho kana desa kuring. Mata ciri di Arafah nate. Bari maca astagfirullah taubat baroiha atau nabi taubat kalau astagfirullahaladzim. Siapnya mau dia teh kuring nepi ka dia teh ku kakuatan Allah. Lain ku sabab harta kuring, lain ku sabab kekuatan aya di kuring. Nah gitu. Ku kekuatan Allah tapi sok di aku kurang aing hebat. Sabab kuat, baik tempon lebih ke Arafah, betul lebih. Padahal orang lebih teh ku kekuatan Allah, dia aku kena orang dosa
dosa ingat kana yen eta teh dosa keur wukuf astagfirullah arot dan dikuringnya hokana dosa kuring mata menghadap Allah bari umur ingkung ku dosa menta dihampura wukufna eta mah wukuf salikin hari tobatnya pemakom suruh di mana di Arafah dirinya araftu dambi nyaho kana dosa urang keur di Indonesia aing ari salat sok aya ria jeung ieu teh di mana diri hebat sok asa diri anu hebat boga kuat boga hirup padahal hirup nu Allah kuat doa Allah diakukeun Gusti dosa eta teh astagfirullah eta saliki aya wukufna wukuf wasilin wukuf wasilin kumaha arabtuka ya ilahi kuring nyaho ka anjeun Gusti nu ngabogaan ilahun Gusti mungkul salian Allah salian Gusti teu boga ilahun nu tajalli kana ilahun Allah wukufna wukuf wasilin tah kudu di dinya nu wukuf teh paling hana kakara disebut munga haji mabrur kumaha mantan pika arab tu kaya ilahi mabur mabur si Allah cacak keur wukuf temani Allah komo di pasar jam 2 penting teu usul ka Allah bari batur jempe komo keur ieu komo di Indonesia di Mekah ge teu nepi di tempat anu nepi teu nepi usum marema teu laku komo usum pisan teu laku pisan nya dagang lamun dagang marema anu tadi teu laku ge sok laku lin laku mata anu ti dina mahjub ge gara-gara berkah tempat aya nu bisa usul di situ nu mata palingna dihampura dosa mata lamun ningali kana ganjaranna mun ngaji pikeun resepna man hajjal lillah ghafarallahu dunubahu ma taqaddama wa ma ta'akhkhar saja menemung ngaji lillah dosa nu anggeus diampura jeung nu bakal dia diampura ku walau aing curah ka wes semua haji itu kan kudu paham heula bener mahjur teh mugajina dalam mahjur mah lain kan begitu soal lamun ka semua haji kalau kamu disebut neraka gampang kapan diteruskan ku para sahabat wa madiruhu ya Rasulullah kumaha mabrur haji aya tanda-tanda mabrur haji itu amut ta'am walidul kalam bahasa Rasul bahasa kinaya itu teh naon sih itu amut ta'am berehan asal korek jadi bere pelikuman komun asal bere naon deui sasauran lembut baeta walidul kalam lembut obrolna lamun sasauran teh pika beuteun batur awas ka kupingna mata tiis tah mata kana haji mah dimisilkeun kenteng itu puasa we sapu saya puasa gitu kata zakat kitu we puasa naon dinding ieu teh mun dipimisilkeun bangunan sok ieu dindingna kuat luhurna teu make kenteng insyaallah kabulusan mun hujan mata dunia teh lamun geus seueur nu maluna haji anu makjur nu mabrur sejuk dunia lamun lupa nu haji Allah berulang tapi kalau begitu panas dunia gampang itu disebut ku urang marti ka lebih serangan itu dulu oke ini hati ulang kalau begitu panas ke semua haji wah usul atau ke Allah sanajan keur di Arafah wungkul tajalli ka Allah balik di ka dia geus tajalli wah tajalli mah kan boro-boro sapopoe atuh sakali tajalli ulah sapoe sak jam we
kacarioskeun jalma nu tas nyaksi dat Allah di surga 400 tahun masih kene asa nyaksi kene. Rai tajali keur waktu hukum. Kabawa ka Indonesia nepi ka mangat teh poho. Asa tajali keur di Mekah we di ditu. Perasaan. Kudu aing eta jali, tapi di stadion rampus di kana dosa, bohong tajali. Tajali bisa teh, mata cek Rasul itu amut tu'am walinul kalam. Nu ngaji makjur mah gampang, leungeunna berehan, jadi jalma berehan, ngobrol pikaraoseun batu. Lamun ngobrol masih kena radikal kene we, wah, mabur sebelum bro. Gampang aja. Mata kalau sulit mah mempertahankan sabadati hadina nu dipuhun. Marifat kamu. Nah, kumu ngaji jadi musyahadah di Arafah, mata rukun pangpadagna wukuf di Arafah. Nu mata kudu disebut tartib dina babaji, lain kudu sakumaha dina kitab anu dibahas di hijina rukun haji. Artina salianti wukuf rukun haji, salianti ihram teu meunang miheulaan wukuf di Arafah. Itu sebenarnya disebut tartib di haji. Ada kegenap tartib, rukun haji nih. Nah kegenap ketujuh. Untuk apa li rukun haji? Nah jadi Lailatul Qadar salikin mah usul. Nah itu. Usul ke Allah. Di mana usul ke Allah? Lailatul Qadar bikin salikin. Salat teh rek loba, rek anger kene. Ngan hate usul. Mun kamari memeh puasa mah salat ngan tapi hate tara usul, ayeuna mah teu nambah salat mah anger. Mun salat sunat rawatib biasa gitu. Mun aya mutlakna paling 2 tarbeutir ya. Tapi hatena usul ka Allah, tah eta Lailatul Qadar. Gunana di mana? Dina keur puasa Lailatul Qadar. Jamu ke Allah. Sekali jamu waktu ibadah orang penting dina bulan puasa, kabawa nabi ka maot mahi sakit lai musyahadah ke waktu orang ibadah dina bulan puasa. Maka bulan puasa teh waktu mah bulan luar biasa istimewa. Mun dibandingkan kan bulan puasa jeung 11 bulan, ulah 11 bulan, 100 bulan masih kena hebat bulan puasa. Coba, lamun urang rek ujung-ujungna hitung-hitungan. Raja Masjid Haram, raja bulan puasa, raja poe Jumat, raja tingkah teh musyahadah ka kita rajana. Usul ka Allah rajana teh. Oh lebih hebat daripada musyahadah ka Allah Ta'ala. Lamun ada hitungan raja ditikel 100.000. Ibadah sak jam di bulan puasa, hitung-hitungan raja, hitung-hitung ibadah 100.000 jam di bulan lian puasa. Lain ukur 11 bulan dibandingkan ibadah orang bulan puasa lebih hebat daripada 11 bulan nanti kita mah. Ibadah orang bulan puasa mun dibuktikan ku Allah ujung-ujungna hitungan raja we pada 100.000 ya ibadah sabulan puasa hari tadi lamun nepi ka tingkat raja dibuktikan ku Allah hitung 100.000 bulan kisah hitung sekarang atak aya jalma nu mangpang moal aing manghitung dunia di bulan puasa hitung we lamun nepi ka wesa teh nu gampang-gampang we tambah kesal lamun wiridan Oyin dipagel bebiakan. Tadi nak ikhlas puasa jadi seperti ridho. Antara haus saya minum jam 3, jam 4. Di mana puan jam bisa yang lain berarti. Seperti ridho lapar teh berartinya. Kuduna pengaruh maghrib pada ridho mah. Ridho mesti abdi mah. Oh, nasi 7 jam leuh ke palang 3 jam leuh.
Langsung nak tinggi sate waktu pepangi jeung larana lapar eta anu hebat teh. Makanya lepas puasa mah aya aturan kumaha uing jeung Allah. Soho komo. Masjid mau kumaha uing, puasa mah kumaha uing. Nah, anu paling hebatna masjid ditikal 100.000. Itu ngan eta teh 100.000. Derajatnya sudah jamu sebenarnya kan? Jumat, Lailatul Qadar naon? Jam O. Jumat, jam O. Lain petas Kamis man mata yaumal jumati dakhala jannah. Saja manu maot poe Jumat asup ka surga. Lain petas Kamis. Andrewa jangan kumaha lamun tara salat? Andrewa. Hadis teh ka mana ieu teh? Jumat teh sore lain. Lain petas Kamis naon yaumul jumati wa huwa waktu liqa'il wusuli ila ainil jami nalika hate tajalli ka Allah Jumat eta sing maot Senin ge dahula jannah sawal Jumat kitab nama jual dikur ahli usul mah poe Senin Kamis Jumat kabeh seperti keur ahli usul ahli Allah Ramadan, lain Ramadan, anong teh Lailatul Qadar. Tiap bulan Lailatul Qadar. Mata cek sabaraha Imam Mujtahid mutlak dairatun fil amri. Muter dina setahun 2 bulan aya Lailatul Qadar. Oh, kan. Langsung jamu. Datang sapa jamu. Batur museum ku sapar. Dina sabrun. Mana lagi wal aplikasiun letak waduh buka majikan kurun Gusti ulah sapar bisa saparun padahal sapar ge halus kabeh ya kan Ramadan jampu sapar mahjub Ramadan ge ari mahjub mah sapar aduh salat di Masjidil Haram usul ke Allah syukur dunia akhirat salatna di Indonesia tapi usul itu di haram. Hakikat haram teh di alam rohani mah masjid teh usul tingkat haram teh. Itu usul di dinya naon musyahadah, lain usul dina tajri'at alati. Raja mah kan rajana tingkah teh musyahadah ka Allah tajallidah. Itu mata batin lemen kamu kan. Di dunia di dia malah waktu fungsi acan tapi uang sholat jamu musyahadah ke Allah dihitung di haram 100.000 tikulan itu selalu maaf di Mekah mungkin asup surga iliin namun usul namun mahjub maaf bari mahjub maaf di Mekah mungkin muncul di Sijin dan dia muncullah di Sijin. Ada Sijin di mana? Sijin teh di luar haramai. Oh, Sijin itu di mana? Dan betul boro-boro di Mekah, boro-boro di haram, di tanah haram Mekah, tanah haram Madinah, di Sijin ge usul. Kamu di haram Madinah itu. Mata anu usul di dia, ini ke Mekah. Di Mekah mah bisa jadi usul. Mata lu ke 200 tidak mau. Mata jadi hebat mah, wah aing di Mekah masuk poho kana naon. Benar di Mekah. Di Indonesia dalam orang asal pernah poho itu asal terbuka imam, asal terbuka budak. Asal pernah kok, goblok belum. Di imam sih yang teu inget ka anak majikan. Di Mekah mah kan. So, 30 bae di Mekah, gelombang terakhir ban. Eta mikiranna teh, maktab haram mikir gitu syariah dan kira ke masjid rek daharah ngarah kuat ke masjid mikirna aya mikiran rek daharah dari ulin ke jidah poho bener aya berkahnya tempat ya aya berkahnya tempat poho diurang berdiri teh pernah poho ngalam merengkes Gupta ingat istri balik ingat ke Kara komo isuk cenah terbang cenah ke Jakarta wah bisi buntelan di 2 poe ingat ka imah teh ingat ka imah di Mekah teh Allahu Akbar mikiran sawanta itu di Mekah
Ayah hikmahna, ayah tempat waktu ayah karena sanajan untuk pasti beri jeung teu sampurna oge aya efekna tempat waktu jeung tempat aya. Tapi nu nyata nama naon tingkah untung mata bulan puasa coba rumahnya lebar aya teh cenah mata kurang Mekah mah ibarat geus ngalibur nepi kesok canrik mung papisah jeung bulan puasa sabab untung luar biasa. Itikaf sajam di haram di itu 100.000 jam. Sodako puasa sodako berarti hari jamu hati ke Allah ditikalna 100.000 1.000.000 100.000 juta. Pan untung. Eta keuntungan mentak ketika cantik mung bisa jeung Ramadan. Orang Indonesia ya aya persamaan cerik nama ngan alasan yang beda. Kurang cerik cara kebeli baju di tanggal 27 gitu. Itu mau papisah jeung Ramadan sebab hebat. Untung. Kiai ngawuruk sajam. Wah, lamun ikhlas ya. Ikhlasna ikhlas arifin. Wah, di Ramadan itu haram 100.000 jam. Ikhlas sajam 100.000 jam ikhlas. 10 menit ikhlas kali itu ria deui 10 menit kali 100.000. Lila. Aya bulan anu kitu ditikalna saya mata tu. Ramadan teh nyahan batur mah. Nah, nomor isur musonif di dia ya ayana urang. Kaifa tatlubul iwado ala amalin huwa mutasaddiqun bihi alaika. Kumaha neangan ganjaran ka Allah urang dina amalan dipigawe ku urang sedengkeun amal teh ieu teh sedekah ti Allah ka anjeun. Kumaha sedekahna? Kapan anjeun bisa dibisakeun ku Allah, kuat dikuatkeun ku Allah, hayang diayangkeun ku Allah. Iman teh diimankeun ku Allah. Jadi nu aya di urang teh ya bisa ti Allah. Ayeuna manfaatna balik ka salat ti amal ka urang ka Allah. Ka urang lain ka Allah. Urang curhat sawa urang. Minta buruhan kaki Umar, bener salah. Naon siapa curhat sawa. Manfaatna ke mana? Mun sama aing tah bener sekarang dibayar ku aing. Iya ibadah manfaatkan diri lain ke Allah nah minta ganjaran ke Allah. Ganjaran mah kudu diingat-ingat ya. Diingat-ingat ki ari Allah teu ngaganjar mah ya. Teu paham kana ilmu ibadah ujung ubudiah. Ku boga tujuan kana ganjaran teh kalah teu meunang ganjaran kasih gitu. Saumnaon ari ganjaran lain Allah. Di mana lain Allah niat kecil. Niat besar teh niat anu semata dah Allah. Banyak amal yang kecil dibesarkan oleh niat. Ingat ulah. Eta teh nu mata inna hadza ghairu laikin minka. Eta teh teu layak minta ganjaran ka Allah teh. Langsung anal insana la yatlubul jazaa minal khairi illa idza fa'ala ma'hu fa'lan yaqudu nafsuhu ala dzalikal khair. Ya manusia lamun digawe urang digawe macul sawa batur manfaatna ka batur lain ka urang pantos nanti buruhan ka batur da manfaatna ka batur ieu mah digawe manfaatna ka urang minta buruhan ka batur naon salah gitu. Oh kan mentak jalma anu ibadah ngarep-ngarep ganjaran ka ceuk ahli makrifat mah ka itung jalma teu penting mikir. Penting pikir atuh. Hari ibadah teh keur maneh manfaatna keur Allah. Manusia tiap digawe tentu neangan untung. Benar. Tiap mengerjakan sesuatu tentu mengharapkan untung.
Mata sebenarnya lamun hek sifat manusia aya masih keneh nerap dina hatena manusia moal bisa ikhlas manusia. Karena ikhlas masih sifat Allah. Oh, waduh, aing mau bisa bener. Ikhlas masih sifat Allah. Allah nggak ada makhluk. Aya maksud anu balik ka Allah daya manfaat daya. Allah nggak ada mal urang, nggak ada mal istri urang, nggak ada mal putra urang. Aya nu balik ka Allah manfaatna daya kabeh keur urang. Malah sakabeh makhluk Allah dijieun manfaatna kabeh pikeun manusia. Itulah urang. Mata eta teh saja manusia di mana migawe tangtung ngharapkan untung. Nah, gitu. Tapi mata aya ya dina perbah ikhtilaf masalah ikhlas. Ikhtilaf ulama saya ikhlas nepi ka 11 perbedaan pendapat ulama dina masalah ikhlas. Cek saja keun wae ngarepkeun untung oge. Ngan untung nu ta'alluq jeung taklid ti seperti urang boga motor ngan urang teu bisa ngaji sabab rek nulungan bapak gering nu bisa ngurus kecuali urang kabatur ka mana Kang arek ngaji pake we motor uing. Nah mengharapkan orang energi spiritual ada ngaji manehna bisa ka urang nepi. Maka orang ngabantu kalian ikhlas. Eta ngarap untung, tapi untung nu ta'alluq jeung taklif ya Allah teh nanti. Ikhlas kana ikhlas. Eta daleuheung mah santri putih urang. Tapi lamun hek ningali cek sidikin ngaran ikhlas buat lakul ikhlas. Wah, hipuh nu tadi urang. Ari ngaran ikhlas mah teu ngaranna diri boga ikhlas, keur ikhlas. Urang ikhlas tapi ngaku aing keur ikhlas. Lain ikhlas. Oh kan. Migawena niatna ikhlas tapi hate teu ngaku ieu diri ikhlas hate teh. Tah eta kan. Aduh, hese kitu ya. Mata mustahil jelema make bisa ikhlas. Gitu. Sabab ikhlas mah sifat manusia melihat Allah mau gaya sifat Allah. Geuning sok aya dia mah ikhlas pada tina diri tajalli ka nu bisa ikhlas mah nu tajalli ka Allah nu pana ti makhluk kakara bisa sabener ikhlas. Jadi can ikhlas dina mah kompana mah lain ikhlas eta mah babasaan ngumpul. Mata keloba amal anu teu jadi kealusan ke urang teh gara-gara hate teu ikhlas. Kunaon teu ikhlas? Sifat kamanusiaan masih kene nerap di diri urang. Manusia tapi geus teu inget kana sifat kamanusiaan. Nu mata di mana keur panati makhluk muncul sifat Allah. Ikhlas semata ada Allah. Jadi itu kumaha nu bisa ikhlas manusul. Niat besar adalah ikhlas. Ikhlas itu hakikatnya makrifat ka Allah. Ibadah bari makrifat, ibadah ikhlas. Waduh, atuh mah bisa teh makrifat mah ikhlas. Sing dijungkelan oge. Jelema mah di mana migawe tangtung ngaharepkeun untung. Tangtung. Maria ikhlas. Ikhlasnya bersih, semoga tujuan kasalian Allah. Geus kitu ikhlas. Perikene urat redet kana ka kalian Allah mau ahli ikhlas. Tapi anu cek ulama anu rada beh dieu ka dieu ngawawadianan bisi frustasi jelema teh. Keun bae udah ibadah hayang untung dagang teu naon. Ngan tuluykeun ka Allah untung dagang nu rek dipake modal ngahasilkeun ibadah usul eta itu kan baik ka makhluk ngantuluykeun ka Allah ikhlas hakikatna semata dan Allah ngan rada muter can eta teh masih jauh keneh ka Allah mata muter kana macul heula kana pare jadi duit kana duit tuluy ka muter batur langsung Allah ieu muter lila keleh kana nepina
Nematak di mana hatena geus hebat tajalina ka Allah, di mana geus hebat ma'rifatna, sagalana semakin ringkas. Wah ini ngadu asajam, turun-turun, lebih bagus langut, anu amilan, jauh Allah. Nah sebelah itu jauh kene Allah, dibaca Yasin, agar ayat kene dibaca, nanti salawat ayat kene hari batur mah memeh ngadu angge hatena geus siaran Allah. Ya, orang rek minta ke presiden geus di istana cicing pareu-pareu jeung Jokowi kan malila. Benar. Tapi lamun di Tasik tumpak motor heula can Bituban, can macet di Cipularang wah lila. Kaburu puting mah bisa asup presiden. Mata jalma anu hatena masih jauh ka Allah mun ngadu asup banyak lila. Batur ngadu anak geus kudu minta. Yang ngadu atuh tunjuk ka Gusti, hasilkeun sapoe 5 juta, tapi 5 juta teh tong wah kahira kabeh. Tunjuk ka Allah jika anu kabudaknya ditah ka Allah. Mencek bahasa apa mah ngadu anak tunjuk. Sok aya lain barang penta tah hayang ieu. Ciso, lamun lain Allah mah keheuleuh geus dipenta. Untung Allah mah Al-Jawad Al-Karim. Betul, kemela cenah diajar, tunjuk oke. Ari geus Allah mah, nah tunjuk. Jika doa tajalli, dah sakitu. Gini kita minta, tajalli bae, minta. Mesti hadrat Allah, tujuan ke Allah, bersandar ke Allah, tawakalna ke Allah, minta dah, geus. Pilih bae ku Gusti, mana nu pangsaena keur abdi, sok abdikeun. Geus kitu, kan teu kudu tunjuknya. Di sawah yang menang 5 ton. Ieu mah tina usaha dagang anu hayang menang sakitu sapoe. Ditunjukkan kabeh. Aduh, ka Allah. Itu teh balas kurang pinter setelan. Nu geus pinter mah kita cali kalau kan aya diskusi. Punya teu kabaca sih diskusi. Sajalma anu katungkul ku zikir ka kami, ku eling, ku tajalli, zikru teh. Kanatna zikir teh eling, bedituna jam'u, bedituna menaon, tajalli, dah geus bahasa eling teh. Nah, sajalma anu katungkul zikir ka kami, ku kami dibere ku perkara nu pang halusna nu dibikeun ka anu maren, teu kudu mantap. Asal tajalli musyahadah ka Allah geus. Musyahadah ngumpul Kang minta cai, tajalli tiup los dikeun. Tah mah kudu maca ayat kursi lillah. Geus tajalli hatena tiup los dikeun. Ditiup kudu tajalli berkah kabenan. Gitu. Daripada dibaca keluar kuir bari pikiran amplop udah dibikeun. Kalau maju galan keluar kalau lah jadi poho malam baca ayat kursi. Walah pas ditiup teh setan sebenarnya. Cager nyeri celi, datang penyakit bedul sholat. Mantap, tekor kuir kadinya. Lu minta doa lagi geus leungit. Urang ke dirina keur ngadoa ge geus leungit, baca mah musyahadah ka Allah. Si ingat. Maka semakin cerdas akal rohanina, semakin kuat rohanina, jalma ibadah semakin ringkas. Mantak Surabaya kemari lah cenah rek ngaminan ngadoa mama sakali amin wis amin kamana wis sini tuh itu teh teuing ngadoa tuh atuh mah kunaon eta teh ringkas ke kunaon tajalli ka Allah sudah ditajali mah geus 20 punta pendek geus tajalli ka Allah. Sakitu geus. Di mana jalma tajalli ka Allah, geus Allah jadi kakasihna. Eta jalma teh di mana jadi kakasih Allah dijamin ku Allah. Kan aya keterangan wa manalahu batal jam'i tawallahu bil riayah wal inayah wal fadli wal manni wal ihsan. Di mana orang jauh ka Allah, sebelum minta dijamin ku Allah, dirasa ku Allah, ku bagirna Allah. Ku kamurahan Allah, ku hilirna Allah. Apa bisa aya diurang? Allah, sabar jadi kakasihna Allah. Mata kakasih Allah mah berkah segala-galanya.
cicingna berkah, ngomongna berkah, daharna berkah, tidaharna berkah, sakame berkah. Itu ngomong berkah, non sabna unggal pagawean teh eling ka Allah. Jadi itu berkah. Betul mah tajalil ini kali ajan malah tajalil ka Allah. Mata tujuan ilmu bukan saja menambah pengetahuan, bukan saja menambah wawasan, tapi anta budallah bi khosyatin, ibadah ke Allah minimal bari sieun ku Allah. Lamun urang lumaku bari sieun ku Allah, insyaallah hati-hati. Salat lohor tapi bari sieun ku Allah. Hati-hati salat lohor teh. Sieun gara-gara salat janji aing Allah jadi murka ka aing teh. Oh, mata hati-hati. Segala perkara hati-hati. Rek ngobrol hareupeun jalma fakir. Oh, sekian gara-gara ngobrol salah ya teh. Matak hati-hati, bisi salah. Hareupeun indung, hareupeun guru, hati-hati. Bisi salah. Salah ke murka Allah. Sabab sieun murka Allah. Tak gitu. Ujung-ujung nama anta budallah bi musahadatillah. Ibadah ka Allah bari musyahadah ka Allah. Ibadah bari musyahadah eta tujuan akhir ilmu. Itu tujuan kadinya, lamun orang boga ilmu, can nepi kana tujuan eta, ulah wakan nyebut ilmu. Aing teh bodoh kene hirup naon sabna can nepi ka tujuan ilmu. Ilmu disebut ilmu mun aya amal, amal disebut amal mun aya ilmu. Mata kaliwatan Ramadan ieu, muga-muga Allah maparin ilmu amaliyah. Amin. Maparin amal ilmiyah. Amin. Akhirna maparin akhlakul karimah. Munculna akhlakul karimah tina ilmu-ilmunya amal ilmunya ilmu amaliyah artina ilmu nape ilmu bareng jeung amalna amal bareng jeung ilmuna muncul akhlakul karimah. Di mana aya ilmu-ilmunya? Di guru mursyid. Kasaha dibikeuna amal ilmiah? Ka ahlul qurbah, kajalma nu sok ngeser-ngeser hatena ngadeuketan Allah. Takwil bahasana ngadeuketan. Lis pasti urang datang ka kubu ngadeuketan kubu lagi. Takorrub artina. Takorrub teh naon? Ngadeukeut tasabbur nyabar-nyabar hate. Nu teu sabar. Takorrub jauh eling sia eling ka Allah. Tah gitu takorrub. Jadi amal ilmiah dipasikeun ka ahlul qurbah, ilmu amaliyah aya di guru mursyid. Ahlul qurbah, ahlul mujahadah jadi ahlul qurbah, akhirnya jadi ahlul waslah. Tapi karena tujuan ilmu, geus ibadah khusyuk maka Allah. Moga-moga Allah mafarin ilmu amaliyah, amal ilmiah sampai ke hadir akhlakul karimah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholli wa sallim iman ala ahmada. Salim daiman ala ahmada wal ali wal ashabi man qad wajada wal ali wal ashabi man qad wajada. Sinar salam mugi tetap salamina rahmat sinar salam mugi tetap salamina ka Nabi Muhammad sareng kula wargina. Nabi Muhammad sareng kula wargina sholli wa sallim iman ala ahmada sholli wa sallim iman
على أحمد وسلمنا من الآفات والبلوى وسلمنا من الآفات والبلوى mugi Gusti nyalametkeun abdi sadaya mugi Gusti nyalametkeun abdi sadaya tina pancabaya sinan cocoba tina pancabaya sinan Yeah.